jelema mah ya jelema semakin deket ka Allah itu bakal leuwih alus akhlakna, leuwih deket cing Allah bakal leuwih dermawan mana mulai deket cing Allah bari korek tidak tunda wah ini deket cing Allah bari korek waduh letak oh saya ngaku-ngaku asal deket cing Allah ya wow ningali jelema susah dayang mantua ningali yatim dayang mantua nya ningali agama terbutuh pertolongan dayang deui dayang mantuan. Nah, penting deket cing Allah lain deket cing Allah sia rumah eta ngaku nya jadi lamun jelema deket cing Allah semakin deket cing Allah bakal ngaluskeun kana akhlak. Gak apa lapanan makana yu'minu billahi wal yawmil palukin jaru palukin lepo saja nu iman ka Allah ciri iman aya ka Allah bakal alus kata tanggana bakal alus kata muna alus kabarea alus ka segala rupa nya ajaga lisana kieu-kieu tah babarian kunungan tah banyeratean kieu teu tah alus aya kira-kira jeung ngarasa deukeut jeung Allah ibadah bener bari ka ajeun make itu waduh tapi orang merasa deket, waduh sakatipu kurasa. Tah, mana lu kecil Allah berkata tak goreng. Pang solehna, pang solehahna, pang deket jeung Allah na, ka jelema goreng, waduh sia, aku sorangan.